Bismillahirrahmanirrahim. Masailu min syurutil jumu'ati. Masalah tina syarat-syarat jumaah. Jadi dina syarat-syarat jumaah itu lamun dimasalahkeun ya pasti aya masalahna. Justru sebenarnya lamun hayang tahqiq cek tadi teh mun hayang tahqiq hayang bener urang teh memahaminya dengan jelas masalahna kudu diguar. Sabab lamun teu diguar masalahna eta teh mungkena urang hiji tuhu kana eta perkara bari teu bisa ngajabarkeun. Sementara ari apal masalah nama di mana gok jeung masalah naon wae nu ku urang dihadapi teh da sidik apal kana seluk-beluk masalah akhirna bisa menguasaina, bisa non ngaranna teh ngajalankeunana. Jadi aya putuh lah, aya keterbukaan, aya solusi gitu. Karena solusina aya. Masalah syarat jumaah teh hiji, marhiji ya. Lau kharajal waktu, lamun waktu geus beak. Waktu jumaah teh waktu non teh waktu zuhur. Wahum bari ari ieu jamaah fi asna is-sholati eta aya dina tengah-tengah salat keneh. Misalkan salat jumaah teh di lemur eta mah kaburangan. 2:30 karek naon yeuh jerumaah pan aya teh di sawarehna daerah anu jumaah teh sok ngajak rada beurang. Jam 2 kadang-kadang karek dararata. No sarana jelemana kan tukang tani kabeh jarauh sawahna teh gitu misalkan. Jadi we ngadaguan ngagunuk jelema kabeh. Geus kumpul tuluy dilakonan. Hiji mangsa keur jumaah sarerea ieu. Di tengah-tengah salat behak naon? Waktu. Kumaha eta? Atamuha zuhron. Maka kudu ngangeuskeun we maranehna kana eta jumaah jadi lohor. Hartina salatna jadi 4 rakaat. Oh, jadi ayahnya jumaah 4 rakaat aya. Jadi di mana jumaah na kaberangan atawa kaluar waktu dina tengah-tengah salat, maka eta salatna jadi sabaraha rakaat? Jadi 4 rakaat gitu. Jadi di mana beak waktu kamari kan disinggung masalah beak waktu tong waka ngeusan. Aduh ya teh karek sarakaat kaburu asar ieu tong waka ngeusan. Tuluykeun we salatna mah ngan dianggeuskeunana jadi sabaraha rakaat? 4 rakaat. Jadi cara salat lohor. Sebutna zuhur eta teh. Salat zuhur teh gitu. Wala yustaratu jeung teu disyaratkeun tajdidun niyati nganyar-nganyar niat. Teu disyaratkeun kudu make ngabimitian deui niat teu kudu. Niatna mun tadi we usolli fardul jumu'ati rakaataini. Tengah-tengah kaburu adzan asar anggeuskeun ka dituna jadi sabaraha rakaat? 4 rakaat. Biasa make tahiyat awal gitu. Oh, dari niat jumaah hari praktekna salat naon? Zuhur. Matak make bahasa atamuha zuhron. Ku kecap zuhron teh artina salatna cara lohor. Biasa make naon? Tahiyat awal. Sabab lamun 4 rakaat teu make tahiyat awal eta salat tasbih. Pan ieu mah salat naon ieu? Salat lohor. Wala yadhuru jeung teu madarat naon asyaku ragu-ragu fi asnaiha dina tengah-tengah salat. Lamun dina tengah-tengah salat ayeuna mah ayeuna mah mangmang hate teh. Ieu teh geus asar acan tong digugu mangmang mah kitu we teu nanaon. Ari pek teh begitu assalamualaikum warahmatullah salat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah ceulungkeung ti masjid belah ditu adzan asar. Kumaha eta? Nya geus we eta mah tong dak dumadak jadi naon dak geus teh eta mah kabehanana dina naon? Dina waktuna. Hiji, itu cenah masalah. Kedua, lau dhaqal waktu an iqamatiha.
lamun rupek waktuna tina ngadegen jumaah waktuna samporet ieu rek jumaah teh aw suka atawa diragukeun fi baqail waqti dina tetepna waktu kumaha eta ahramu bizuhri ujuban ya jawabanana maka takbiratul ihramna kabehanana takbiratul ihram zuhur wujuban kalian wajib da ngesidik wah moal kaburu ieu mah ye salat jumaah teh ieu moal kaburu dina waktu kabeh pasti mancal sab khutbah ge biar geus miakeun waktu ya tuh enak rek salat wah paling ya moal nepi ya eta ngesidik rupek waktuna berarti geus jelas eta mah atawa memang diragukeun teh dina kekalna waktu ieu teh bakal ragu-raguna dina tadi mah madarat teh dina masalah kaluarna waktu ayeuna madarat tadi mah mang teh dina masalah kaluarna waktu ayeuna mah dimang-mangkeun teh dina tetepna waktu jadi artina tarik kesimpulan karena moal tetep waktuna gitu kan ari tadi mah pangna mang teu dianggap dinu tadi sabab eta mah mang dina beakna waktu berarti nu dengdek keyakinan kana naon kana kekal kana tetepna waktu ari ieu mah mang tetepna waktu tapi berarti dengdek kana naon wa moal kaburu takumaha nu kitu takbiratul ihramna we kabehanana zuhur gitu jadi usolli fardhu zuhri we itu berjamaah merenang karerea nya apa jumaah kabayang mun aya model kitu wajib tuh gitu cenah tilu ayeuna lau maddal imamu ar-raqatal ula hatta lam yabqa minar raqatis saniyah ma yasauha lamun imam ngalilakeun manjangkeun ar-raqatal ula kana rakaat nu kahiji si rakaat nu kahiji teh ku imam teh dilila-lila tara kagok maca surat al-kahfi itu dina rakaat kahiji teh biasana ge kulhu jeung kuliah panjang tuluy hatta lam yabqa min raqatis saniyah sehingga teu nyesa tina rakaat nu kadua mayasauha waktu nu mahi ke rakaat kedua sehingga si anu rakaat kedua moal kawaktuan gitu da rakaat kahijina lila teuing kumaha eta si imam teh ni anteng-anteng teuing babacaanana lila-lila teuing asima maka dosa eta si imam wang qalabat tuhron jeung jadi atuh malik eta jumaah kana naon teh kana zuhur hatina cara tadi ngada sidik atuh da moal kanaonan teh moal kawaktuan sararea ge apal ieu teh asar teh jam sakitu kira-kira 2 menit deui ya ka asar ieu masih keneh dina naon rakaat kahiji ai beres teh pi satengah meniteun deui atuh ku takbir ku nangtung ku cengkat ku ruku ku eta moal mahi gitu kan maka si imam dosa eta salat jadina kana naon zuhur gitu dabongan keluar waktu saware tilu kaopat lao sallama ba'dul adadi lamun awe salam sawarehna bilangan al arba'ina anu 40 teh oh ya mah caritana jelema ngan 40 pokona 40 ya fil waqti awe salamna dina jero waktu dina waktuna keneh eta mah awe salam teh sawarehna mah wa ba'duhum ari nu sawarehna deui fi kharijihi di luar waktu
ari nu 30 di jero waktu awe salamna teh ari anu 10-an kasaran gitu kan can awe salam kumaha eta batolat jumu'atul kulli maka batal jumaah kabehanana jadi kabehanana we batal sanajan nu geus ge oh eta mah naon belum bedana jeung nu kamari teh ya nu geus ngalotek oge jadi naon batal jadi atuh kumaha ieu wa yutimmunaha zuhron anggeuskeun ku sarerea eta jumaah teh kana salat lohor jadi weh anggeuskeun we jadi lohor in qarubal faslu lamun teh mah deukeut keneh kapisahna baina salamihim wa audihim antara salam maranehanana jeung balikna deui ka maranehanana kana eta salat jadi kieu nu 30 mah geus assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah can lila tidinya teh nu itu mah masih kene acan nu 10 mah masih kene ya ari pas erek awe salam nu 10 ya kaburu asar deket kene dapat dihage karek sakali misalkan babacana atawa can sabcan nepi-nepi acan kumaha eta maka kabehanana tuluykeun ku salat lohor hartina tinggal nambahan deui gitu cenah eta teh jadi narangtung deui kumaha lamun geus ngalotek nya geussan eta mah jadi weh jadian deui salat lohor eta mah gitu kumaha yang udah tukang kan apa tadi apa si imam teh nya geus kan jadi salat lohor kenapa ini teh salat lagi gitu berat kago kasar gitu lain kitu ieu mah jumaah aya nu teu anggeus kitu Allah gitu nyata bingung dari jeung nu teu apal mah tuh jadi kudu apal sarerea ieu masalahna kumaha ieu nu teu apal ieu teh kumaha naonnya paling ya denge teuing cenah balik we kitu meureun ari teu apal mah nyata kitu tari teu apal teh gesehna nu nyaho jeung nu teu nyaho teh kitu taya masalah nu kaopat kalima jadi ya sebenarnya mah masalahna teh loba ya teh nu nomor 5 heula we ya hukmu ta'addudil jumuah teh ieu hukum bing bilanganana jumaah di hiji daerah iya hukmu ta'addudil jumuah nu kalima ya hukum bing bilanganana jumaah kumaha eta cokot heula masalah dasar la yajuzu ta'addudul jumu'ati illa fi salasi halatin tidak boleh alias teu meunang bing bilanganana tempat jumaah illa fi salasi halatin kecuali dina tilu kaayaan dina tilu situasi jadi tidak boleh bing bilangan jumaah di hiji daerah kecuali dina tilu situasi mana hiji idza asura ijtima'uhum fi maudhi'in wahidin hiji di mana-mana sulit ijtima'uhum kumpulna ieu jamaah fi maudhi'in wahidin di hiji tempat sulitna teh bimasyakotin azimatin kusabab aya masyakat anu pohara masyakat anu gede ya kumaha contohna merenya masakat nu gede teh nah kieu bae heulaanan ena ibarat jalma anu hese nepina kana tempat pangjumahan eta
karena misalkan loba rungkang lah di jalana ke pabelit dan sebagainya, atau aya jurang, aya naon, aya seperti jalana kalongsoran. Nah, tuluy weh potong ayeuna mah lemurna oge kapotong ayeuna mah aya Citarum anyar misalkan. Putus sehingga ayeuna teu bisa nyebrang. Nah, itu mah sakat adi mah. Padahal salemur keneh di tengah-tengah lemur aya wahangan anu ngahalangan. Susah eta. Masyarakat adi mah menyarek jumah kudu ngojay ngaraas itu. Cara baheula kungsi kejadian ngaraas. Hese tah atuh tama hese ngadirikeun deui. Itu ta'adudun. Beuna. Kadua wa inda khaufil fitnati baina fi'ataini. Anu jadi menang beratena. Jadi menang bingbilan Jumat teh ingda khaufil fitnah dina nalika sieun terjadi fitnah baina fi'atain di antara dua kelompok. Oh, ternyata ada dua kelompok. Di orang aya dua isme ya gitulah. Wah, ieu lamun ngahiji terjadi fitnah ya. Kumaha eta geus ngadirikeun deui. Katilu wa idza ba'udat atraful balad bihaitsu la yusmaun nida. Tah kusakira jauh tungtung lemurna jauh saya mah tuh di batasna di ditu bihaitsu la yusmaun nida sehingga adan teu kadenge. Teu kadenge kumanehna udah jauh atuh da ari pangjumaahan di tungtung kulon ari manehna cicing di tungtung wetan lemur eta teh misalkan jauh. Tapi syaratna bihaitsu la yusmaun nida kusakira teu kadenge nu adzan. Pan ku ayeuna mah make naon? Pengeras suara atuh pasina oge naon ye? Kadenge nu ka ditu. Tah keur nu ihtiyat mah cenah ngaran kadenge sanajan make alat wayahna. Da bohongan naon? Kadenge ini teh ka ditu. Jadi atuh nu jadi udurna haitsu la yusmaun nida teh kusakira kumaha ye nepikeun ka teu kahontal we initna ka ditu. Ta eta masalah udur ieu teh pauduran bing bilangan jumaah. Jadi teu meunang bing bilangan jumaah di hiji daerah kecuali dina tilu situasi kayaan. Hiji dina nalika sulit kumpulna jelema kusabab aya masakat. Kadua kusabab terjadi fitnah di antara dua kelompok. Katilu kusabab jauh teu kadenge sora adzanna gitu.